warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji sinarangan syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Syukurat irodat Allah kurang biasa ngaluuhan dina dengan ieu sok sanajan waktu panas kasih. Mudah-mudahan urang sadayana dimimiti angkat di bumi masing-masing sehingga kaduhan rebo kupahala ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap sholawat liwah salam urang curahkeun bae ka panutan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu ente mulut keneh bisa marah ente. Mulut teh ka bisa marah. Yang mulut we lah. Ente urang muludan we nya nyeureun salat. Non sababna ibu urang sadayana teu weleh-weleh memperingati muludan. Karena hari muludan teh ibu sebagai tarbiyah pendidikan ke urang sadayana. Pendidikan ke urang kali urang sadayana regenerasi supaya naon, supaya terang kehayaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebagian ibu naon da daya dalilna daya di Kanjeng Rasulna kudu muludan. Ieu teh ngaji, ari ngaji teh tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ngaji anu aya di bulan mulud urang marajaban geuning ngaji ayana di bulan pan aya kieu kateranganna kamari geuning dianu abdi dibahas. Innaka la'ala khuluqin adzim. Saestuna anjeun Kanjeng Nabi Muhammad nya maksudna teh ka kulinya la'ala tetela eta la'ala tetela bener-bener pisan anu ngagaduhan sifat-sifat pirang-pirang sifat anu agung. Allah ge muji ka saha ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah hatu urang betul bedai muludan ya teu meunang bid'ah. Al bid'ah dolalah bid'ah. Itu ngaran bid'ah teh cenah wali rasulna anu ngaran wali rasulna tah eta teh cicing teh di neraka. Aduh eta sok ngajeblosin ka urang nya kitu. Padahal mah kieu we supaya urang kaditu repeh kadieu rapi anu resepkeun tuang mun leuteun lamun leuteun resep tuang resep dong dituang besi nyeri dina tuang ieu ge dina masalah nu kieu resep sok ya resep cici itu ulah sampaikeun ka jadi parasehatnya dan menjadi parasehat teh kusabab naon asa urang panghadeuna. Entah sifat Kanjeng Rasul geuningan dina kamari Kanjeng Rasul mah sifatna teh DP handap asor Kanjeng Rasul. Aya terus sifat Kanjeng Rasul seueur geuningan. Hiji banget naon ibu banget isina ku Gusti Allah. Isi Gusti Allah ayo urangnya. Oh kaera urang mah Gusti Allah kenal sabab cirikeun we. Oh kaerana kumaha sisieuna jalma anu sok salat ieu ibu. Ngadenge adan nya. Ah tenang
jelma urang mah sesirna kanu pakaian wajib teh naon diloli talangke urang gerakan teh guru nama ibu salat teh ye sameme waktu salat teh urang teh kudu ngabogaan atau 15 menit mah tampolan nama tiap waktu tiap menit tiap detik urang teh boga abda sadaya naon salama ngadawang atuh urang mah pas adan namun urang batal misalnya abda silanya atau kudu nama sameme adan 15 menit teh ibu urang teh kudu naon berdoa abda bisa abda teh syukur wudu 2 rakaat terus salat tobat 2 rakaat ngantosaan we naon waktuna salat misalkan lohor jam 12 kurang 5 menit kurang teh jam 12 kurang saparapat teh tos sila awalnya di gunung istri mah di bumi istighfar sholawat kemoga nul ayun naon sababna urang kudu daek sholawat karena aya dina berjanji al jannatu wa naimuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi itu Bu al jannatu aris surga wa naimuha jeung nikmat surga eta sa'dul dicawiskeun liman pikeun jalma yusolli anu maca sholawat eta jalma wa yusallimu jeung anu maca salam eta si jalma wa yubarik jeung anu naon masihan barokah eta jalma alaihi ka kanjeng jadi sawarga teh dicawiskeun nikmat sawarga teh dicawiskeun ke jalma anu sok daek maca sholawat jeung sok maca salam jeung sok ngabarokahan ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Tak kaya Bu dina sholawat dina berjanji geuning ieu menunutan masalah berjanji we dina berjanji ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah asraqal badru alaina fahtafat minul budur mislahu husnik ma'ra'aina qattu yawan hasur sok sekarang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
ibunya. Naon sababna ibu urang sadayana anu resep kana maulid Nabi besok mikaeling karena bulan mulut. Sabab urang supaya nganyahukeun maka silapi tadi teh mulut teh bulan tarbiyah supaya nganyahukeun karena dilahirkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah urang tarik we naon sababna urang sadayana sok mikaeling kan junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kieu lamun ku urang teu dipikaeling Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rek bisa nurutan kumaha jejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Kanjeng Nabi teh geuningan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, laqad kana tetela kabuktianana eta lakum tetep pikeun aranjeun kabeh fi rasulillah diri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon uswatun contoh. Nah, supaya urang nganyahokeun perilaku akhlak ang Rasul, tah ayeuna urang sadayana mikaeling kana bulan mulut. Ari berjanji dibaraca geuningan bunya, tapi jauh dina hadirna Kanjeng Rasul. Maka urang teh dina maulid teh kudu bisa menghadirkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cenah ieu mah beda jeung batur kudu bisa menghadirkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain hadir jenisna Kanjeng Rasul, tapi urang kudu bisa menghadirkeun tingkah paripora Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun di bumi urang bade naon? Bade tararuang uang, urang ngalapa, ulak pok, engkau dulu, ada Kanjeng Nabi mah, karena ibu tara tuang sampai warung ini, Kanjeng Nabi mah kurang masak keureulan begini, apa campur apa geuning komor, kan kalas bangsa jengkol betul, jadi asin peda, maka urang kudu bisa menghadirkeun Kanjeng Rasul teh supaya urang bisa nurut tumut ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dina Quran geuningan surat Al-Ahzab katanya ayat 2 hiji laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik Kanjeng Rasul teh. Tapi naon maka ditaros ku sahabat ari sifat Kanjeng Rasul teh naon? Ai sifat Kanjeng Rasul mah sadayana Al-Qur'an. Sifat Kanjeng Rasul mah Qur'an. Terus dina Qur'an geuningan dietakeun Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Apa eta Bu? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Apa itu? Bantuan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad mah Muhammadun ari Kanjeng Nabi Muhammad eta Rasulullah utusan Allah. Waladina jeung ari jalma-jalma ma'ahu anu sartana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta asyidda'u banget ibu alal kufar kata kafir. Tapi
banget nanti tegas ka kafirnya ari banget tegas ke orang-orang kafir. Ari ayeuna urang pejabatan nya loba menjelma pejabatan pegasna Al-Qur'an eungasna Al-Qur'an itu kunaon pejabatan sieun ayeuna jabatan urang turun wah bari amat ina salam geuning assalamualaikum katanya